Babad Kuningan, masih nuju hajatan di dayeuh Cigadung, tokoh-tokoh ti Cicantilan ngahadiran eta teh mawa lisung kaahengan anu teu masuk akal. Lisung kaahengan eta teh bisa leumpang sorangan diiringkeun ku tokoh-tokoh anu ngahadiran hajat. Haluman lisung teh diaradu kating buricak, nya kitu du pasamuan teh raribut ting karoceak dasarieun kahuruan. Tah kitu geuning karuhun baheula mah araheng. Sabalikna di Cantilan aya hajatan, nya kitu tokoh-tokoh anu ti dayeuh diarundang. Bewara undangan nepi ka 3 kali can aya keneh nu daratang keneh kusabab orang Cantilan tos kareuheul can aya keneh nu daratang. Nya kitu orang Cantilan ngutuskeun deui salah sasahiji tokoh, nya kitu undangan daratang. Kusabab masyarakat Cantilan asa dihina, orang Cantilan hayang nembongkeun elmu-elmu anu dipiboga. Waktos tamu di perjalanan, pribumi muncit munding. Waktos tamu tos daratang, si munding teh keur disisit. Waktos tamu daruduk daradak, si munding teh tiba-tiba hirup deui ngobrak-ngabrik tamu anu nuju caralik. Nya geus pasti eta mah nimbulkeun papaseaan jeung kaributan. Ngakibatkeun kampung eta jadi kampung Cipanas, saur karuhun baheula mah di Cantilan aya sumber cai panas. Nyampe ayeuna di dayeuh Cigadung disebutna Cai Panas.